Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Kacaturkeun harita teh ka warung Sangomang Jaya aya 5 urang lalaki anu pangawakanana jarangkung badag harasup ka jero warung. Tuluy dariuk tina tempat nu meureunah. Salah saurang tinu limaan nu katelah sarmid ngagupayan ka pelayan. Nu digupayan gancang nyampeurkeun. Pelayan, koreng batur koreng lopatan. Minta disediakan sangujeng dengeuna nu ngareunah. Tong make lila, Cek sarmid. mangga kan diantos. Tembak si pelayan. Sarmid sagas kitu mah tuluy wae ngobrol mani uplak jeung batur-baturna. Lain oi, kumaha tugas maneh teh Jack? Geus beres, cek sarmid najak ka baturna nu kabogaan ngaran si Jack. Gaya tarana ese. Kalau pada mojang sangka daek dibawa digawe di si mami teh. Tembak si Jack. Beta aku gepokan duit kan mal burung daraikeun. Cek sarmid paling melotot. Si Jack gancang ungguk. Ya bos, Tembalna. tugas maraneh kumaha bro? Ganu beres minta jatah kasih jagur teh. Tanya si sarmid deui. Beres bos, jatah si jagur disimpen di atas. Tembal Ibro jeung Danu meh bareng. Tembalanana teh sarmid unggut-unggutan. Tadi tugas maneh Jakil beres kedarikeun barang teh. Cek sarmid. Beres eta bos, bawalah bahan langganan komplotan produk sekolah dicepeng ku si Komar nu ngajaga sekolah. Tembal si Cakil. Ade pisan Ari kitu mah gak sia we nu can beres pagawean teh Jack omat bereskeun dina waktu 3 poe. Lamun teu beres wayana maneh di karungan ku dewek. Cek sarmid. Si Jack langsung nembalan. iya bos. Nah, bareng jeung kitu dari nu tadi dipesan ke sarmid sabatur-batur teh geus datang teh ngolobakeun catur deui. Eta keneh sarmid sabatur-batur tuluy dalahar. Beres dalahar sarmid sabatur-batur tuluy ngobrol deui bari ngelepus udud. Sarmid teu poho minta heula opieun ke pelayan. Kurang leuwih sajam teh harita sarmid sabatur-batur terus sarindit keluar bari teu mayar naon rupa nu geus didalaharna. Si pelayan nu ngabogaan ngaran Uus kencang budak sarmid sabatur-batur sanggeus deukeut si sarmid poe nyarita. Punten kan, abdi bade ngemutan sakieu kudah dibayar ku juragan. Cek Uus baris ngesongkeun kertas salembar. Naon maksud ieu teh? Naon anu kudu dibayar? Minta wae duit teh kasih jagur. Apal sia teu kasih jagur? Tanya sarmid. Uus beungeutna mani langsung pias basa sarmid. Nah, nyabet ngaran si jagur. Omongan bios atuh kan
Geus teu kena bayar. Abi teu hantut ari kena urusan sareng si Jagur mah. Cek Uus balik tungkul. Syukur atuh ari siapa apa si Jagur mah. Perlu dipikanya ku si Jagur teh patalukan dewek. Sarmid pretuluy seri ngagagak. Sanggeus kitu mah Sarmid sabatur-batur tuluy muru kana mobil jeep warna hideung nu diparkir di hareupeun warung sangu. Mang Jaya maneh tuluy ngurup dada asa Uus bebeja ngeunaan kelakuan Sarmid sabatur-batur kitu teh. Bae jang Uus ridokeun we. Mudah-mudahan barokah. Cek Mang Jaya barang dikitu Aceng datang nyamperkeun ke Mang Jaya. Punten Bapak, naon deui nu kuda dipidamel ku abdi? Kararesan wadah nu kalotor sadayana parantos diwasu. Cek Aceng bari tungkul. Oh kitu jang. Syukur atuh ari geus beres numbahan wadah mah. Nuhun ya Jang, cek Mang Jaya. Aceng ungkur unggek. Seterusnya Aceng malah diberi duit ke Mang Jaya teh. Aceng nganuhunkeun pisan kana kaadaan mah teh Mang Jaya. Aceng teu lila ti harita tuluy amitan rek nuluykeun lalampahanana. Saurang lalaki pantaran Aceng terpugu harita teh jual ngagabruk ke Aceng bari ngaruhah harehoh pok nyarita. Tulungan abdi bade di gerebugan Cenah pugu we atuh Aceng meuni colohok bengong masa aya nu ngagabruk bari minta tulung teh. Aceng teu kasabaran ka eta jalma anu ngagabruk jeung minta tulung ka manehna teh. Sabab eta jalma teh teu aya lian ti ojo batur sapagawean basa digawe di proyek borongan bangunan perumahan. ieu teh saderek ojo aya naon ieu teh mani asa daruas, Tanya Aceng. Jalma nu memang ojo mani terus ngegebeg masa paling yen jalma nu dipentaan tulung teh geuning teh lian ti Aceng. Aceng nu geus mateni mandor Barnas